dina nalika dal mayunan za ya ba di za ari dal mah gugusi waos nu luhur tungtung letahna teh di kana waos nu luhur antalna teh di jero nya di aiza mah katingali tungtung waos za di belah luhureun waos di za lamun ieu waos teh mah nya waos nu luhur berarti tah ai di belah luhur di za ngan teu luhur teuing nya pas tungtung waos perbatasan waos sareng gugusi nya di za berarti tinggal nurunkeun tungtung letah di mah belah luhur za mah belah handap sehingga katingali kaluar ya. Deukeut eta teh da ari waos ku letah teh hampir pinuh eta teh da waos teh pendeknya ku letah hunggul ge pinuh jadi ngageserna teh salit di za ari za mah katingali kaluar ari di mah rada kaluhur di za ba di zalika falaula fa ari fa teh sanes biwir kana biwirnya tapi ti hanapna ngange biwir beteungna berarti belah jero biwirna nya ti luhurna mah ngange waos fa sanes pa nya tapi fa sanajan lamun teh manaon lamun waosna tos teu aya mah bakal bermasalah eta teh bakal jadi fa tah bakal kitu tapi teu nanaon nya nu penting teu kenging biwir sareng biwir pa teu kenging kitu eta mah p nya PQRS p eta mah ieu mah fa mah biwir diantelkeunana kana waos anu luhur diantelkeun kana beuteung biwir anu belah handap. Nu mana beuteung biwir teh tingali ka dieu bisi teh terang. Ari beuteung biwir teh biwir anu teu katingali nalika urang balem. Ieu anu katingali nalika balem ngaranna tonggong biwir. Ngan lamun anu teu katingalina ngaranna beuteung biwir lamun balemna normal kajaba lamun balemna jiga nu jebeng kieu berarti nya eta mah henteu nya ieu mah nu normal balem normal nu katingali ngaranna tonggong biwir nu teu katingali ngaranna beuteung biwir tah tungtung waos nu luhur diantalkeun kana beuteung biwir moal kosi di kieu-kieu nya da ieu ge asup kana beuteung biwir fa nya kunaon teu kana tonggong biwir hese teh da fa tah babari mah kana beuteung fa falaula fadlu ari dod mah sanes huruf qalqalah teu kenging mantul teu kenging fadlu tapi fadlu gitu nya rohma teu kenging rohma tapi rohma teu kenging sina mantulnya lakuntum minal kho teu kenging minal kho eta karaos teh kira-kira lamun mantul minal kho tah minal khosirin tah tos selanya Bismillahirrahmanirrahim
summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi alaikum. Tah saya nama didinya lirena teh nya. Pami dina Quran nu kieu mah ya aya di garisan hejo hanapna teh. Di dieu saya liren, di dieu ulah liren, titik 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 titik. Tah Quran anu ieu ya nu bodas. Eta mah teh aya merenya. Berarti bebas eta mah karena di mana? Di mana we kuatna nya. Summa mim ditasdidana minate gun. Nah naon ari gunah teh sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua harkat sahingga cara ngecekna gunah teh kumaha lamun irung ditutupan maka sora henteu bijil. Summa tutupan liang irungna bijil teu bakat tingku sering teu diajaran ge henteu we nya bakat remannya summa eta teh henteu bijil. Naon sababna? Sabab gunah ari gunah teh sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua harkat. Cara ngecekna lamun irung ditutupan maka sora henteu bijil. Sautun jahriyun yakhruju anil khaisum, sora anu kuat anu bijil tina puhul liang irung. Ari puhul liang irung teh di mana? Yo di jero tadi dieu. Ka mana bijilna? Kaluar kana congokna nya bijilna teh. Bijilna kaluar kana tungtung liang irung tah. Asli nama kitu ngaran gunah teh sora anu kuat anu bijil tina liang puhu liang irung sehingga laa malal lisan teu aya pagawean kana letah keur ngucapkeun gunah mah letah mah masing rek diulal alel ge moal masalah kana gunah di jero letah rek dikaluhur ka handap baik di kitu-kitu ge nya sabab ari gunah mah teu ngaganggu kana letah. Beda huruf mimiti sa mah ngangge letahnya, letahna kudu kaharep sa summa sehingga lamun letahna dibetot ka tukang moal bisa nyebut sa nage hok letahna ka tukangkeun kahanapkeun summa hese da eta mah ngagawekeun letah. Ari gunah mah teu ngagawekeun letah.